Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 13 Mei 2026 masih dina surat Al-Mu'minun ayat ka-30 hijina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa angsya'na tuluy numbuhkeun kami atawa nyiptakeun kami mimba dihim sa ba'dana kaum Nabi Nuh nyaeta anu dikerem ku banjir sadayana ngan sesa 83 urang sadunya ieu banjir teu aya nu disasakeun. Kornan akhirin nyaeta generasi anu sejen, generasi baru. Tumbuh deui generasi tinu 83 erang. Urang teh eta teh generasi baru. Saterasna fa arsalna mangka ngutus kami saur Allah fihim ka eta generasi anus baru saatosna Nabi Nuh rasulan hiji utusan nyaeta Nabi Hud. Nabi Hud sabadana Nabi Nuh minhum ti kaum maranehanana sami dakwahna jiga Nabi Nuh Nabi Hud oge ani budullaha kana yen sanyana kudu nyembah Allah kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah. Jadi ti zaman Nabi Adam dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sami sadaya dakwahna ge kudu ibadah ka Gusti Allah, kudu jadi Islam nu berserah diri. Malakum eta tetep teu aya pikeun anjeun min ilahin tina sesembahan atawa anu wajib diibadahan ghairuhu salianti Gusti Allah teu aya anu wajib diibadahan iwati Allah. Eta sami dakwahna Nabi Hud sareng Nabi Nuh. Afala tattaqun naha anjeun teu takwa, naha anjeun teu sieun ku Allah, naha anjeun teu tawakal ka Gusti Allah. Saterasna waqala jeung nyararita saha al malau itu gegeden pemuka-pemuka min kaumihi ti kaumna Nabi Hud saha eta teh alladzina kafaru nyaeta jama-jama kafir anu ingkar wa kadzabu jeung ngabohongkeun teu percaya ka Nabi Hud biliqail akhirah kana yen sanyana bakal berjumpa atau bakal papanggih al akhirati kana poe akhirat. Teu percayaeun kana dakwahna Nabi Hud eta jami anu tos aya 25.000 urang sabada Nabi Nuh. Wa atrafnahum jeung dimewahkeun ku Allah hum ka itu jalma-jalma dimewahkeun ku maha megah bangunanana saha tutungganganana ingon-ingonna gemarulus sadayana dimegahkeun dimewahkeun eta kaum Nabi Hud ku Gusti Allah fil hayati dunya dina kahirupan di dunia. Dimewahkeun dimegahkeun ku Allah teh kalahpokna kieu mahada henteu ari ieu Hud illa basarun kajaba jelema biasa mislukum jiga anjeun kabeh cenah Nabi Hud naon teu aya kaistimewaanana kitu ceuk kaum kafirin waktos harita. Yaqulu Nabi Hud manehanana makan atawa nuang mimma ta'kulun naon perkara nu ku anjeun didahar teu aya bedana minhu tina eta perkara tuangeun. Wa yasrobu jeung manehanana Hud minum cenah mimma tasrobun tina naon perkara nu ku anjeun diinum teu aya bedana cenah Nabi Nuh jeung anjeun sarua makan sarua minum nah make tiba-tiba hayang jadi utusan kitu teu percayana kaum Nabi Hud waktos harita. Walain atum jeung lamun anjeun kabeh taat ka Nabi Hud basyaron anu eta Nabi Hud teh cenah sama seperti anjeun mislakum semisal anjeun teu aya bedana innakum sanyana anjeun kabeh idzan lamun kitu atawa lamun taat
la khosirun eta tangtu anjeun kalebet jalma rugi cenah kitu. Padahal mah justru lamun teu taat ka Nabi Hud manehna nu bakal rugi dibalikeun ku jalma kafir mah. Saterasna aya idzukum nah pernah ngajanjikeun ka anjeun anakum kana yen sanyana iza di mana-mana mittum dimaotkeun anjeun kabeh wa kuntum jeung bukti anjeun turoban geus jadi turob geus tadi taneuh wa idoman geus jadi tulang belulang di jero kuburan annakum sanyana anjeun mukhrajun bakal dikembalikeun deui dihisab deui moal cenah eta mah teu percaya yen urang teh bakal dihisab bakal dihirupkeun deui eta kaum Nabi Hud didakwahan kitu oge ku Nabi Hud teu percaya. Saterasna hayhata kacida jauhna cek eta kaum Nabi Hud hayhata jauh pisan tina kebenaran cenah eta teh lima tu adun tina naon perkara anu dijanjikeun ku Nabi Hud ka anjeun eta teh bohong cenah kitu cek kaum kafirin anu kacina megahna anu kacina mewahna ka Nabi Hud teu percanten sama sekali anu jumlahna waktu sarita 25.000 urang saatosna Nabi Nuh gitu baranahan. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna insyaallah patepang dina dinten anjing dina waktu anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.